Warabi'uha gambaran kaopatna eta alla yaksida bihuwiyihi min qiyamihi goiror ruku'i pa in qasoda bihuwiyihi goirohu kaan hawa li akhdhi syai'in au wad'ihi au islahihi batolat li ziyadatihi fi'lan min jinsi af'aliha. Nomor kaopat tujuan dongkok nate kudu tujuan ruku ulah tujuan sejen ulah kieu surah kata walam yakul lahu kufuwan ahad keur nyebut ahad teh HP dihanap ting aya WA teh kurang teh turun rek pencet di saha Allahu Akbar video di Serang sahingga turun urang teh niat rek naon rek nempo WA atawa keur salat wes dikeun nangtung teh itu naonnya dina tungtung sajadah jika teh caca tapi jika geusik tah engke ditempo ke ruku Allahu Akbar tekenging eta teh tekenging kuturuna teh kudu niat ruku ulah niat ningali atawa pigawe naon pagawean sejen jika ningali HP atawa ningali naon we anu keur nangtung mah itu teh samar-samar naon nya dihanap teh engke tempo ke ruku Allahu Akbar sanajan teu eulegegan teu kenging eta teh lamun murni tujuanana eta maka batal eta teh urang lamun dongko rek ruku tujuanana rek naon rek ruku osok urang tujuanana ningali teh cak-cak tara nging ya tujuanana ruku ari ke ruku mah teu kenging ngangge tujuan sejen ta eta dina ruku opat gambaran jadi kesimpulanana ruku nu sampurna mah dongko ieu dampal tampah dirangeum atau rangeum meureunnya bisi kasar teuing ditapelkeun atawa dicabakeun kana tuur nu katuhu kana tuur katuhu nu kenca kana nu kenca teu cukup ramona wungkul kieu artinya jika rek dahar kieu mah tah nu kadua lamun teh mah turuna teh butuh bantuan atawa butuh naon butuh alat sejen maka eta alat atawa tempat wajibnya sieun ti jengkang salatna pangtukangna anu nyarane digigir ieu mah bari muntang kana janela moal itek bisa teu bisa asa ulah kikieuan nya ada jadi batal gitu tak asalkan cicing biasa nama anu sering terjadi mah anu geus teu kuat mah salatna di sisi dicaket janela bari muntang ya eta lamun teu kuat nu katilu ieu mah apes teu bisa dongko pisan maka rukuna teh kunaon ku isarah isarahna ngangge naon ngangge panon di dieu mah bahasana bibasorihi kalawan paningalina Allahu Akbar berarti kieu meureunnya sami Allahu liman hamidah lamun paningali mah ku panonna tiasa Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah isarah bari diniatan nu kaopat eta turuna teu kenging aya tujuan sejen sapertikeun rek ningali tai cak-cak atawa ningali merek sajadah naon we atawa ningali HP lamun nyaranak HP keur salatna hek disimpan di hareup nih ting caang aduh itu di saha bari ruku teh Allahu Akbar kan ditoong dikenging mantak paminujuna tepan hek nyanak HP ditangkubekeun atawa dilebetkeun ge nya titik asadisu
Salit ieu mah. Nomor kagenepna nyaeta tumaninah. Naon tumaninah teh? Tumaninah dina ruku ayir ruku fa aqalluha al mujzi'u sukunun ba'da harkati a'daihi wa hadza haqiqatuha allati la yujzi'u siwaha qalahu ar-Rumli wa asyara al-musannifu ila hadiha biqadri subhanallah wa akmaluha ziyadatu fiha bima warada fi ruku'i min qauli subhana rabbiyal azimi salasan dzalika adnal kamal. Ya atuh. Kan urang teh lamun ruku teh teu jiga naon aya ning tarawehan viral lamun sok naringali mah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim amin. Nah kitu nih aya tara ningali mah moal apal meureun nya. Nah ke ruku teh lain ruku wungkul nya termasuk engke dina i'tidal jeung sujud kudu aya tumaninah. Anaon ari tumaninah teh? Ari tumaninah teh cicing sabada usik. Allahu akbar. Terusik ya kan? Terusiknya Allahu akbar. Klek cicing. Tah, ieu cicing teh keneh huluna mah da nyontokeun ya. Ieu teh ngaranna tumaninah. Cicing sabada usik ngaranna tumaninah. Kumaha lamun ungkug-ungkugan? Eta mah henteu tumaninah contoh. Allahu akbar. Nah, ieu mah encan cicingnya da eneuk-eneukan keneh, tapi usahakeun sing cicing, nya cicing teh sebisa urang nya. Kumaha urang mah lilinian, eta mah dihampura nya. Aya ning sok kadek-dek jelema teh nya Allahu akbar. Nah, eta mah dihampura, ieu mah keur sehat. Allahu akbar. Cicing. Tah ieu cicing teh ngaranna tumaninah. Sakumaha lilana cicing teh? Pangsa eutikna mah asalkeun aya cicing. Allahu akbar. Geus aya cicing ya? Sami Allahu liman hamidah. Masih geus sakitu ge nya. Allahu akbar. Asalkeun geus cicing, Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tah eta geus aya cicing nya. Tah eta teh cukup pangsa eutikna cumpon tumaninah teh. Ngan anu standar nya di dieu wa asaru al musanifu ila hadiha bi qadri subhanallah saukuran maca subhanallah. Contoh Allahu akbar subhanallah sami Allahu liman hamidah. Nah eta saukuran maca subhanallah teh kitu nya. Henteu dibaca subhanallah nama ngan lilana sakitu. Allahu akbar subhanallah sami Allah liman hamidah. Ta eta mah tumaninah pisan nya. Tapi urang mah sok dileuwihan ti eta ge nya. Da sok maca naon? Allahu akbar subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali. Tah lila nya urang mah nya lain ngan saukur subhanallah. Tah eta mah langkung sae. Urang lamun ruku sok maca naon? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Sabaraha kali? Kadang 3 kali, kadang sakali. Komo lamun imamna kakarage subhana rabbiyal sami Allahu liman hamidah. Ih imam. Osok kitu nah teh. Keun da teu batal ieu nya. Nah teh mah ulah suata diobrolkeun. Urang can parat cengkat nah. Ih imam gancang-gancang teh ceuk na jero hate. Menang kitu? Menang. Batal teh salatna? Henteu nya asalkeun ulah diobrolkeun. Ih tah lamun kitu mah batal nya eta mah. Tah jadi pangsa eutikna mah asalkeun aya cicing berarti sadetik bisa ya tumaninah? Bisa. Satengah detik? Bisa jika dina tarawih. Allahu akbar sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar, Allahu akbar. Kakarage sub Allahu akbar. Kakara ek Robbik firli Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu. Assalamualaikum. Berarti eta bacaan urangna kudu digancangan. Ngan lamun teu sanggup gancang jiga imam, tos we mending keneh
sorangan sanajan di masjid keun we sorangan di masjid ge hiji kenging ganjaran niat rek berjamaah, dua kenging ganjaran ku iktikafna, tilu kenging ganjaran ku netepan taraweh bari di masjid. Wah seueur ganjaran teh lamun bacaan imam teu kaudagnya. Kakarage sub sami Allahu liman hamidah, rob Allahu akbar, sub Allahu akbar. Ngan kaburu kitu wungkul. Tos ta eta di naon tumaninah dina ruku teh pangsa alitna asalkeun aya cicing anu standarna saukuran maca subhanallah sanajan teu babacaanna naon ke ruku teh nya. Jadi salatna mah ngan aya kasunatan dina ke ruku teh maca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali. Lamun keur sorangan sok sabaraha kali? Ning jadi lemah kene keur sorangan kumaha ieu teh alus nama keur sorangan mah 7 kali nya. Cenah di luar cenah sora hujan puguh ieu teh dibeset we cenah digancangkeun. Anu penting aya tumanina. As-sabi'u tos kantun nomor ka-7na al-i'tidalu wallahu a'lam bissawab. Rabbi infa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurabati tawassalna bita'allumi tawassalna bita'limi antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqanal amanah abdi tawasul ku pamaosan abdi tawasul ku pamurukan abdi rizkian ku kajembaran abdi rizkian ku kahuripan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu